Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi naungi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kumwae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dubika kukituna kisah Hudi aya nama jadi celok we tukangan Sudinta anu keur ngajurung kunung bari ngarasakeun kanyeri atuh kapaksa we nu keur nafsu narajang teh jadi ngarego malah antuk nama pada nararik di bedogna sarta jurung jeleng luncat kagigir lantaran badan Sudinta nyuruntul kahareupeun disurungkeun ku kisah Hudi. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu kulantaran di jero imah teh kaitung lalega nu padungdung teh es tuning tu maninah naker Pak Haji Sobana sanak pamajikan geus poho di kasusahna maranehna mani moho nempokeun ngan teu bisa gerak lantaran masing-masing awakna geus dibaku tetea atuh sungutna deui bari dijejelan kulala makan gawena teh ngan eueuhan we bari kekejetan atuh Andi lain hae gogorowokan minta tulung ka tetangga ieu mah kalah kanyang heui we dina janela nempokeun bangun anu kataji. Tapi sumpitna mah geus siap dicekel ku leungeun katuhuna bisi perlu digunakeun pikeun ngabantu bapak kukutna. Pogo we pikeun Bahrowi mah lain deui jadi matak ngahudang nafsuna anu beuki ngagegedeg. Manehna ngiceupan ka Ardasim supaya ngayakeun panarajang. Nu maksudna Bahrowi ayeuna manehna moal ngayakeun panarajang bebarengan tapi rek ngagunakeun taktik ngirit-ngirit tanaga sarta bari ngintip talingeunna nu jadi lawan. Sedengkeun Ardasim nu memang geus ngarti isarahna Bahrowi teu panjang mikir deui sabrut we manehna narajang bedogna nyuruntul congona rek nobros ulangan. Kisah Hudi nu maksudna mah rek jingkrak hap-hapinah kakatuhu lantaran ari kabelah kenca mah moal bisa sama mena loba hahalang paparabotan imah. Tapi nitenan sikepna Bahrowi es tuning nyurigakeun naker. Kisah Hudi ukur ngalengkahkeun suku atuhuna kagigir bari dibarengan ku narik suku kencana ka tukang. Hiu. Siku-sikuna nu dicekel ku leungeun katuhu diheumbatkeun. Bek. Nu ngababuk leungeun Ardasim mah leungeun kencana. Sedengkeun siku-sikuna mah tetep we ngangkang di luhur. Bareng jeung eta Bahrowi nyebrut narajang ngahambatkeun bedogna. Lantaran disangkana mah leungeun katuhu lawanna teh geus paeh dipake nakis. Saeutik oge kumanehna teu katiten yen leungeun katuhuna Kisah Hudi nu keur nyakal siku-siku keur ngangkang di luhur. Cindekna mah Bahrowi nu geus kaceluk garung teh sakali ieu mah kabobodo ku gerak tipu nu jadi lawanna. Anu pikeun Kisah Hudi mah teu micun tempo. Mangkendak manehna ngalelepkeun badana, srog
suku katuhuna maju ka hareup saeutik. Baring jeung eta, habak pikir dampal leungeun kencana ngahanca pigelang leungeun Bahrawi anu keur nyekel bedog. Sedang siku-sikuna tanpa ampun deui nyabet gigir kencana Bahrawi anu tumerapna ka Bahrawi. Lain deui ngaranjugna. Manehna daek teu daek kapaksa we kudu narima kana nasibna. Bari ngajaul ka tukang manehna ngagoak lantaran iga karasana asa parotong. Bro we Bahrawi nambru ragragna diuk. Sajongjongan mah panonna molotot bari sungutna calangap. Sedang napasna tembong renghap ranjug. Teu beda we tinu keur ngahanyuk. Ardasim nu tadi pangadekna poos barang mireungeuh jadugna ngajurah roh. Ngagentak manehna luncat bari ngahiukeun bedogna. Cadeng Kisaudi anu kaayaan badana masih kena ngareundeuk mentas ngaragrageun Bahrawi. Ngagentak manehna narik suku katuhuna sajauh-jauhna ka tukang. Geus kitu rog narik deui suku katuhuna saeutik ka hareup. Ngabarengan ngahiukna siku-siku ngincer sirah Ardasim nu keur nyolonton lantaran pangadekna poos. Teu ampun deui bentrang we. Ulu Ardasim dihakan siku-siku. Barang rek ditimpah deui punukna ku leungeun kenca. Sudinta nu ayeuna geus sabiasa deui ngagentak luncat bari ngaheumbatkeun bedogna. Sedengkeun Sahudi nu kaayaan badana masih keneh doyong. Ngagentak manehna malik bari ngahadangkeun siku-sikuna. Trang. Siku-siku dihakan bedog. Anu memang harita kuda-kudana masih keneh pajengjar. Teu wudu. Balukarna matak ngarugikeun oge. Badana ngarampeol anu saterusna brak we tepak deku. Dina keur kaayaan kitu Sudinta rikat ngaheumbatkeun deui bedogna. Hoguh we. Hiji kasempetan anu kacidahadena lantaran leungeun Kisahudi boh nu keur nyekel siku-siku, boh nu kencana. Duanana keur dipake nahan bujurna supaya ulah diteundeut. Tapi estuning matak ngaranjugna sarta kaget anu nyaksian. Ku ajaman mah bedog Sudinta teh piraku we teu ngajekek kana sirahna Kisahudi. Tapi kanyataanna mah pasalianaker. Ieu mah Sudinta teu pupuguh jol-jol ngoceak bari mundur. Celik bedogna murag. Sedeng getih ngadadak ngucur tina leungeun katuhuna. Ari si horeng teh leungeunna Sudinta kapanggang pasar. Sanajan bener pasar teh dijieunna tina awi. Tapi puguh seseukeutna dilampud ku seng anu dipencoskeun seukeut. Teu burung we ngabalbes nembus daging anu saterusna ngajetruk kana tulang. Kisahudi oge teh burung mani moloho kaget. Nepi ka kumanehna teu kabireungeuh. Ardasim nu tadi huluna kabentur ku siku-siku harita teh geus ngaheat ngaheumbatkeun bedogna. Nu tumerapna ka Kisahudi teu kira-kira ngaranjugna. Sarta hatena lain deui ngalenyapna lantaran geus taya daya pikeun nakis. Tapi geus ngarasa kaget deui bae. Ardasim ngoceak teu beda we ti Sudinta tadi. Oge leungeunna nu keur nyekel bedog teh sarua deh baloboran getih anu dilantarankeun ku ayana pasar nu nancep dina leungeunna. Nu antukna bedogna oge celik we murag teu tulus nyamer kana sirahna Kisahudi. Kanca dangu Bahrawi nu memang nyaksian ieu kajadian. Teu kira-kira ngarasa reuasna geus teg we dina hatena yen tangtu aya nu andon suka babantu ka Kisahudi. Oge lamun dititenan cara-carana dina enggoning ngalempagkeun pasarna anu bener-bener bae keuna kana sasarana. Oge deui bari teu kanyahoan ti mana-manana. Sanajan bener harita janela molongo tapi jirimna mah estuning teu bisa katempo. Kukituna kumanehna geus cop we boga sangkaan yen ieu jalma nu ngabantu Kisahudi teh lain jalma jore-jore. Sakurang-kurangna tingkat pangabisana teh tangtu leuwih ti manehanana. Mikir kadinya teu anta parah deui. Gojlang we. Manehna luncat kana janela bari ngagero. Wah, mundur batur-batur. Mundur. Teu poho gembolan meunang ukurna tina lomari kumanehna disamber di bawah mabur. Atuh Sudinta jeung Ardasim oge jlung-jleng laluncatan kana janela. Bari dina masing-masing leun katuhuna masih keneh nancep pasar-pasar hadiah ti Andi. Anu harita teh cicingna nyalingker tukangan janela
Sukuna nincak kana cemped. Sedangkan si Ruyuk harita keur cinelu kue dina tangkal sawo. Manehna mireung kanu julung jelang tina janela teh. Oge sacara hiji sato nu memangna geus iceus sarta ngarti. Bareng ngaret ka Bahrawi nu keur mawa gemolan. Maneh ngagentak nyirorot ngudag. Dan taparah deui ngan gapruk we ngabintih kana sirahna Bahrawi sarta bari ngagunakeun suku-sukuna nu ngagaludra nu pinuh kuku-kuku nu lalencop seukeut. Ogo we lain deui Bahrawi ngarasa reuasna teu gugur teu angin. Dekat titen yen aya nu rek narajang ka manehna. Tapi jol-jol aya we ngagapruk kana sirah. Nu sangkana mah moal salah deui manehna teh ditarajang ku dedemit. Karasa ramo-ramona nu ngareluk pinuh kuku paranjang ngarekab kana beungeutna. Aduh, tulung! Bahrawi ngagero, bari ngagentak ngepeskeun nu karasa berat dina sirahna. Gembolanana murag mah geus teu dipirosea deui. Ya, aya kunti. Tulung Sudinta, tulung. Bahrawi ngagero deui, bari teu sirikna notog-notogeun maneh. Lantaran ku manehna karagap nu berat-berat dina sirah teh buluna lemes. Geus teg we sangkaanana yen manehanana teh keur dienteupan ku kuntilanak. Kanca dangu puguh harita teh keur kacida poekna. Boh ku Sudinta, boh ku Ardasim. Sama sakali teu kadeuleueun naon-naonana nu aya dina sirahna Bahrawi teh. Ukur kadeuleu beleg-begna we hideung ngadungkuk. Atuh barang ngadenge gorowok na Bahrawi anu nyebutkeun yen aya kuntilanak. Sarta bari jeung menta tulung sagala. Bororah make hayang nulungan. Anggur mah seak we duanana lalumpatan. Beki tarik miheulan Bahrawi. Teu sirikna paheula-heula. Teu beda we tinu keur balap. Sagala dirumpak, sagala didupak. Puguh sieun ku 2 ku 3. Sieun dikarepuk urang lembur, ongkoh deui sieun ku jurig kunti deui. Anu keur ngadaplok dina sirahna Bahrawi. Ari Andi nu harita keur nangtung keneh nincak kana cemped gigireun lawang janela. Tadina mah rek nempo nolol ka jero. Tapi ngadadak manehna ngadenge ngageblug. Atuh ngagentak manehna luncat lantaran ngarasa hariwang ku si Ruyuk anu tadi katempona ngabalesat ngudag. Belecet we manehna nyusul. Ari breh teh gembolan nu tadi dibawa mabur ku bangsa teh ngagoler dina taneuh. Sedengkeun si Ruyuk geus tinutun we luhureunana kawas nu keur tunggu. Syukur Ruyuk. Pinter geuning mana teh nya. Andi ngahehe ngajak nyarita ka heulangna. Karok we buntelan tadi cokot, heg dipanggul. Lumayan ampeg oge. Atuh si Ruyuk ngageleber hiber miheulaan. Tep dina tangkal sawo deui. Sedengkeun Andi terus manggul buntelan muru kana hanapeun janela. Ari kisah Hudi harita teh keur ngalaan tatali nu ngabakutet Pak Haji Sobana sanak pamajikan. Bari kaayaan hatena mah banget teu ngarti. Dumeh manehna keur waktu galungan tadi geus 2 kali menang panulung anu sama sakali teu bisa kanyahoan ti saha-sahana. Saeutik oge manehna teu boga pikiran ka Andi. Sanajan manehanana harita teh memang keur aya di luar ngadagoan. Kakarage Pak Haji Sobana babatek pikeun ngaleungitkeun cangkeulna. Balas salila-lila ngaringkuk dibakutet ku bangsat. Atuh kisah Hudi geus ngalengkahkeun sukuna, maksudna rek nempo Andi anu aya di luar. Nah atuh anak koleang, gebut we. Buntelan barang-barang nu tadi dibawa mabur ku bangsa teh aya nu ngalungkeun ti luar. Bakating ku reuas-reuasna lantaran disangkana mah bangsat nu tadi teh datang deui. Kisah Hudi nepi kaluncat ka gigir, bari nyabut siku-sikuna. Tapi ari geus sidik mah yen anu ngagebut teh ukur buntelan. Lain deui kagetna. Pak Haji Sobana atuh nya kitu keneh. Lantaran tadi ongkoh dibawa ku bangsat anu sasatna geus dilapurkeun moal bisa dipimilik deui.
Sabut kerting polohok kitu, ana pecenghul teh Andi narekel di luar naik ke jendela. Ana lol, ana serengeh we. Andi nyarengeh bari ngahehe. Sedeng dina leungeuna masih keneh ngekeuweuk sumpitna. Pinter si Ruyuk teh mamang. Bisa ngarebut buntelan. Bari jelang we Andi teh luncat ka jero imah nyampeurkeun ki Sahudi. Atuh puguh we, boh ki Sahudi, boh Pak Haji Sobana saimah-imah. Beuki tambah-tambah we kaget sarta helokna. Komo barang mireungeuh Andi keur ngekeuweuk sumpit. Anu geus teg we dina masing-masing hatena. Yen nu keur waktu tadi nyumpitan bangsat-bangsa teh masalah deui Andi nu boga gawe. Pak Haji Sobana mah sanajan kakagetna masih keneh tacan leungit. Ngagentak manehna muru buntelanana, berai ku manehna dibuka. Tetela dieusi ku barang-barang anu tadi teh dibangsat ku nu goreng kokod. Samping pamajikanana aya puluhna, duit ringgita sarta perakan nu dibaruntel ku carecet dihijikeun jeung barang-barang emas perhiasan. Masih keneh kumplit, kabeh ge tacan aya nu coceng. Andi, maneh nu tadi teh? Ki Sahudi nanya bari neuteup. Riuk beungeutna masih keneh dieusi ku kakaget. Sumohon mamang. Mung nu ngarebut gembolan mah da si Ruyuk. Ih iceus geuning mamang heulang teh. Andi ngahehe. Heg manehna mali ka tukang nyampeurkeun janela, pek kekeprok. Ana gelber teh si Ruyuk nyampeurkeun, cle eunteup dina tak-tak Andi, kadungkuk sagede hayam. Nu pikeun Pak Haji Sobana saanak pamajikan mah geus matak kaget deui bae. Mireungeuh heulang Ruyuk nu sakitu gedena, bet bangun ka cidalineukna sarta iceusna. Sabot keur kitu, sakur tatangga-tatanggana nu dareukeut mah rabul nyalampeurkeun, bari hariweus-weus nanyakeun. Lantaran tadi ngadenge ribut-ribut nu gogorowokan. Waktu baru witea keur kokowowongan. Katamah deh ngadenge sora nu ting borobot sarta ting dorok-dok. Pager-pager pakarangan rarebah. Disuruduk ku nu malangpret mabur. Bari ngariung di tengah imah, paralak we. Ku Pak Haji Sobana didongengkeun naon-naon nu kungsi kajadian tadi di imahna. Dimimiti kadatangan bangsat-bangsat. Terus datang Ki Sahudi nu nulungan. Nu antukna darwe galungan jeung bangsat-bangsat teh. Waktu Ki Sahudi meh-mehan cilaka, kabeneran aya panulung nu teu disangka-sangka. Bangsat-bangsat teh aya nu nyumpitan ti luar. Si horeng Andi nu ngalakukeunana. Nu akhirna bangsat-bangsat teh malabur bari mawa gembolan barang. Nu lain saeutik-saeutik pangajina. Tapi alhamdulillah barang-barang teh kapemilik deui. Andi deui bae nu nulunganana. Ngadenge dongengna Pak Haji Sobana kitu teh. Lain deui tatangga-tatanggana mani olohok bengong. Bawani ngarasa kaget. Oge ku teu sangka wewesten Andi nu sakitu hebatna. Nu ku urang Cipancar mah Andi teh geus katotol hiji budak nu kacida lenger sarta bangorna. Malah teu kurang-kurang nu mika ngewa lantaran talajakna nu kacida mahiwalna lamun dibandingkeun jeung kalolobaanana barudak urang dinya. Ku kituna saukur aya di dinya saurang ge eueuh nu ting rareret ka Andi. Anu harita nyorangan we diukna nyempod di juru teu jauh ti heulangna. Di parelong teh manehna teu wudu ngarasa eraeun oge. Gawena ngan babalieuran we bari hahahehe. Beres dodongeng, pok bae Pak Haji Sobana nganhunkeun ka Ki Sahudi katut ka Andi. Dumeh manehna saimah-imah geus dijait tina pancabaya. Lantaran lamun teu kaburu aya nu nulungan mah lain bae barangna bakal ledis, malah jiwa manehanana oge boa moal bisa kapuluk deui. Lantaran eta bangsat-bangsat teh nu taya lian nyaeta nu biasa sok ngabegal di jalan-jalan.
Nu biasana ge kacida telengesna. Tekalis ku geus hasil ngugut barang-barang. Jelemana oge sok terus wae ditandasa. Memang kitu biasana. Ngadenge caritaanana Pak Haji Sobana kitu teh. Andi ayeuna mah nu bangun kaget. Lantaran manehna ngadadak keras inget ka almarhum bapana. Malah make boga tertetwe sangkaan segala. Boa-boa. Nu mateni bapana oge nya bangsat-bangsat nu tadi. Ngan bae da ieu mah tiluan. Sedengkeun nu baheula mah opatan. Sarta manehanana masih kana inget. Salah saurang ti antarana aya nu cacat beungeutna katurih ku congok bedog bapana. Tapi kapan nu ieu mah eueuh. Tapi sanajan kitu hate Andi jadi keukeuh ngarasa penasaran. Kanca dangu sadayana semet sabulan mah teu boleh jadi catur salalemur. Teu sirikna jadi sabibir hiji. Kabeh-kabeh pada ngalem sarta muji. Andi teh jadi bahan obrolan di mana-mana. Dina riungan-riungan, boh di tajug, di warung, di kebon, di sawah, malah nembus kareles pisan. Pang-pangna di jero pasar. Nu didongengkeun teh ngan Andi. Kabak ku pamuji. Budak bangor, budak bengal teh geuning sakali mangsa mah aya oge jasana. Geus puguh kisah hudi mah teu kudu dicaturkeun deui. Puguh manehna mah kaasup hiji jelema nu pada ngajenan ku sarerea. Lantaran geus kanyahoan pangabisana, geus katulup pangaweruhna. Di sareles mah kaitung nupang nyong colangna. Jalma nu leber wawanen sarta saimbang jeung pangabisana. Ari andina sorangan sasatna pada muji teh manehna mah teh riuk-riuk bangun bunga. Ieu mah bangun nu nguluweut we ngaruk bingung. Sapopoena teh ayeuna mah sok ulu kucek we di imah kadua heulang ruyukna. Beuki lila beuki iceus we. Jeung bager deui tara ngagalaksak kana anak hayam. Tak can aya kabejakeun urang Cipancar kaleungitan hayamna. Ngan teuing ari di tempat-tempat sajen mah. Lantaran sakali-kalieun si ruyuk oge sok ngabelesat ulin sorangan. Ari pangna nguluwut teh. Taya lian manehanana teu boleh mikiran dongengna Pak Haji Sobana anu ngeunaan begal-begal taya. Anu beuki lila kalah kabeuki nungtun kapanasaran. Hayang manggihan atuh cenah lain. Ari geus bisa papanggih mah jeung maranehanana piraku we teu manggih beja. Lantaran pada begal mah piraku we make teu wawuh sanajan teu darit oge. Malah dina hiji poe mah pok bae kapanasaranana teh dicaritakeun ka kisah hudi. Kitu maksud manehanana teh. Hayang neangan bangsat-bangsat teh nu maksudna mah pikeun maluruh jalma-jalma nu baheula mateni kanu jadi bapana. Tetep ngarasa penasaran mun tacan ngayakeun balitungan teh. Komo deui lamun ngingetkeun kana cacat dirina kudu ngalakonan buntung leungeun saneng-nengna. Ngadenge caritaan Andi kitu teh. Kisah hudi teu buru-buru nemalan. Manehna kalah kangahulang we kawas nu bingung. Ku kitu teh mah dianggapna asa lalawaran aker ka hayang Andi teh. Da mun seug bisa kapanggih teh upamana nah kumaha rek pikarpeunana prakna ngalakukeun males kanyeri paling-palingan sakadar ngadon nyebakeun umur teu pupuguh. Eukeun mah sasatna budak keneh turug-turug naon pangabisana Andi teh. Kumaha Mamang? Kinten-kintena satuju kana maksud Andi teh. Andi minta penjelasan ti mangsa hudi lantaran tempokeunana teh bapa kukutna kalah ka ngahulang menang. Ari satuju mah. Satuju Andi. Ngan nyangan naon Mamang? Andi ganjang naker megat kalimah.
Lantaran Ki Saudi nyaritana ngaradak ngaraneg bangun nu asa-asa naker. Tacan sawawa maneh teh Andi. Kahiji kitu, kaduana maneh teh atuh da kudu boga panghabisa pikeun ngalakukeun males ka nyeri teh. Teu bisa ngandalkeun ku kawani wungkul. Tapi kudu boga panghabisa pikeun ngabela diri sarta pikeun ngarubuhkeun nu jadi musuh. Ki Saudi bari neuteup. Nya tangtos teh Mamang. Adalah da maksud Andi oge nya kitu. Dina kapendakna oge da moal ujug-ujug ngebrehkeun pamaksudan. Nya hoyong terang we heula ka jelemana. Hari ngabela diri kitu. Bade nungtut we diajar Andi mah Mamang. Piraku Mamang teu kersa ngajar ka Andi. Andi bari malas neuteup. Tang tuh Andi. Keur mah maneh teh ayeuna sasaatna geus jadi anak Mamang. Katurug-turug geus kabuktian. Maneh teh sakitu bumelana. Cacakan harita teh mun teu dibelaan ku maneh mah. Mamang teh ayeuna beureun ngan karingaran. Ki Saudi nyaritana bari ngalima. Ari cek bibi mah Andi. Perkara nu geus mah geus we. Montong mah hayang males ka nyeri segala. Upama heg teh mah bisa kapanggih. Anggur pasrahkeun we ka desa. Cenah ditangkep. Sarta dihukuman di dayeuh. Anggur mah Andi, ayeuna mah diajar usaha we jeung Mamang maneh. Modal ayeuna pan geus leuwih ti cukup. Nya teu pamere ti Pak Haji Sobana teh. Minangkana mah meureun urang tarima. Ongko di maneh teh kapan disambat ku Pak Haji, rek digawekeun pikeun ngurus ingon-ingona. Kumaha rek ditedunan da teh? Nya enah nemrong mapatahan. Anu saterusna nanyakeun ka Andi anu aya patula patalina jeung Pak Haji Sobana nitah gawe. Duka bibi. Hoream ngaritna. Da sanaos diangon oge ari ngarit mah anger we kedah. Andi gegedena mah teu daekeun. Nya, teu nanaon ari embung mah. Mending oge diajar dagang jeung Mamang nya. Mohon bi. Ngan dari males ka nyeri mah kedah we bi karunya ka Abah. Oge ieu dipanleungeun Andi nepi ka buntung kieu. Andi bari ngilikan leungeunna nu buntung. Nyeunah teu nyarita deui bareng ngadenge tekadna Andi anu memang moal bisa dihalangan deui. Manehna ngareret ka salakina. Geus kitu mah jeung we cengkat ngaleos ka dapur. Maksudna mah rek ngisikan. Lantaran harita teh geus beurang, sakedeung deui oge bedug. Sabot keur kitu, geleber. Si Ruyuk ka jero imah, telenen we ka Andi. Prak prak. Ngaguprak-guprak jangjangna. Geus kitu, nyerebebeng, meberkeun jangjangna, bangun nu rek hiber. Uluna jeceng, semu doyong ka hareup. Matana buburilakan, bangun galak naker. Memang teu salah galakna ari ka batur mah. Tapi ari kanu di imah mah lindeuk naker sarta nurut. Iceus naker manuk teh. Padahal kapanggihna teh pan geus gede kieu. Ki Saudi bari ngaredet ka si Ruyuk. Mohon Andi geus teu ngartos. Jol-jol manut we. Teu kudu ngawarah. Andi mairan bari newak si Ruyuk heg dilus-lus beheungna. Nah ari srek teh karampa aya nu geregel dina beheungna. Naon ieu teh? Andi ngadadak kaget. Heg bulu manuk dina beheungna teh digorehkeun. Ari breh teh. Ali-ali tina kawat wajah. Bogoh we. Mun teu dikorehkeun mah moal katembong. Lantaran sasekna pisan. Katurug-turug buni katuruban ku buluna nu kandel ngawid-wid.
aya nu kieu mang. Andi bari nembongkeun kawat bajana. Dicirian geuning Andi. Pantes jojol iceus we atuh da heulang kukut. Tapi naha nya teu daekeun balik ka nu bogana. Kisah Hudi bari nelek-nelek ali waja nu napel dina beuheungna si Ruyuk. Heulang kukut mamang. Andi kawas-kawas nu teu percaya. Nya, geuning eta jojol nurut we, jeung jojol ngarti. Da hari heulang jarah mah. Sanajan bener, harita teh ditulungan ku maneh. Ari geus lesot mah pirak we teu mabur. Aduh, atuh bakal aya nu ngaku mamang. Andi bangun hari bangunaker. Oh nyetang tuh eka panggih mah. Tapi mana terus nuturkeun ka maneh oge meureun geus teu betaheun manehanana teh. Atawa bisa jadi nu ngukutna geus eueuh. Nu matak manehna terus we mimilu ka maneh oge. Kisah Hudi ngebrehkeun pamanggihna. Nya mugi-mugi we atuh, Mang. Ulah aya nu ngaku nya. Nya lebar ku iceusna sarta ku belana we deui ka Andi. Mun harita oge upami teu diberi ku si Ruyuk mah. Lapur barang-barang Pak Haji Sobana teh moal kapuluk deui. Andi memang kacida lebareunana. Upama seug heulangna aya nu ngaku. Nya ari nu ngaku mah sarta nu bogana teu perlu dikoretkeun Andi. Tapi ari ceuk pangrasa mamang mah geus eueuh bogana teh. Lamun teu maot kawasna geus pindah jauh. Nu batak si Ruyuk teh terus we ngurayaban deui jadi sato jarah. Ngan untung we kapanggih ku maneh. Waktu manehna sukuna ti selap. Kisah Hudi bari neuteup ka Andi. Andi teh nyarita deui. Manehna kalah karawak we ka si Ruyuk. Heg dielus-elus. Memang kacida ngarasa lebareunana lamun heg si Ruyuk aya nu ngaku. Palah dina hatena moal ieu dibikeun. Sanajan bener dipenta ku nu bogana oge. Ongko pamikirna manukna oge moal nyadaekeun nilik. Sabab ayeuna sakitu apetna ka manehanana. Kaca dangu terila dur bedug lohor disada. Kisah Hudi nu keur anteng keneh di tengah imah bari disanghareupan ku Andi. Jeung manehna nangtung. Kop kana kopeahna nu ngait dina paku. Aret heula ka Andi, jerut wae manehna turun. Maksudna rek katajug. Andi oge jerut deui turun. Maksudna rek nyamper ulin ka babaturanana. Sedengkeun si Ruyuk sanajan teu diajakan oge manehna hidang nuturkeun. Ngabalesat hiber anu saterusna kakalayangan di luhur. Atuh ngaradak hayam-hayam teh jadi pating buriak, pating barakatak, raribut, sarta pating sarebet nyarumput ka kolong-kolong. Komo pikeun nu keur anakan mah. Jabat teu repeh keketok nyalukan anakna. Awakna teu cicing, serabat-serabat ka ditu ka dieu. Ku kitu teh mah. Sanajan bener sifatna sato. Ari ka anak mah teu burung we sakitu nyaheunana. Sok sieun anakna bobor karahayuan. Jadi canuk heulang Ruyuk. Padahal si Ruyuk teh tara pisan ganggu. Lantaran manehanana oge geus ngarti deui di tempat nu dicicingan mah tara ieu daek pirajeuneun subat sabet kana hayam. Tapi barang anjog ke tempat pangulinan. Babaturanana teh eueuh nu tembong saurang-urang acan. Ari lain budak awewe mah keur carongkak di buruan. Andi ngajanteng heula sakedeung keur mikir ka mana pilakueun. Maksud mah rek terus ka pasir ayakan. Tapi geus beurang teuing. Ongkoh di beuteungna geus kukurubukan menta eusi. Kukituna manehna terus we balik deui ka imahna. Kakaragegek diuk dina golodog. Runyung deui Kisah Hudi datang mentas ditajug. Sadatang-datang teh pokoe nyarita maksudna mah muguhkeun ka hayangna Andi anu tadi teh
cenah hayang guguru ilmu diajar pangabisa pikeun ngabela diri sakalieun katarajang Pancabaya. Bogo eta teh sasat keur jadi pikiranana beurang peuting. Atuh lain deui Andi teh giakna hari teh keneh oge bring we kapipir imah mitembeyan diajar itung-itung ngadaguan liwet nu harita can asak. Kanca dangu teuing calakan we meureun atawa memang aya turunan tinu jadi bapana nyaeta Kirais almarhum. Kakaraprung oge diajar jol-jol matak gede hate we pikeun Kisahudi teh. Lantaran Andi teh babari naker apalna teu matak pusing nu ngajar. Harita ge maksud tadi mah Andi teh ngan rek diajar sacara teori na wungkul. Tapi buktina manehna dina waktu setengah poe teh geus bisa ngawasa sababaraha jurus anu kaitung cukup oge. Geus kitu mah unggal poe teh atuh Andi tara aya reureuhna terus we digemleng ku Kisahudi. Kitu we tempatna mah di pipir imah. Atuh mun kabeneran Kisahudi teu bisa ngajar lantaran ngiangkeun heula daganganana. Andi sok indit ka Pasir Ayakan kadua Siruyuk. Di dinya manehna hut-het sorangan. Ngapalkeun naon-naon nu geus diajarkeun. Ku kituna teu matak heran dina waktu anu teu sabaralilana teh manehna geus maher pisan ngawasa sagala ilmu panemu nu diajarkeun ku bapa kukutna. Cacakan masih keneh budak mah wawasena Andi ayeuna geus teu bisa dihina basa. Gerakan cacar bolang sarta gerakan pangalmuih geus dikawasa sapinuhna. Dina ngagunakeun siku-siku geus bisa diandelkeun. Komo jurus-jurus nu dilakukeun ku leungeun kencana eukeur mah memangna geus kaitung hebat ti bareto mula. Malah ku mencar-mencarna daya pikirna manehna sorangan ayeuna geus bisa nyiptakeun gerakan-gerakan nu diilhaman ku gerakan heulang ruyukna. Di antarana nyaeta gerakan heulang ruyuk nyamber anak hayam, gerakan heulang ngabintih, gerakan heulang gagalaprakan, gerakan heulang macok, jeung gerakan cakar heulang. Nu eta kabeh ku manehna geus dikawasa sapinuhna. Ngarasa geus cukup ngawengku ilmu panemu nu diajarkeun ku bapa kukutna. Ongkoh deh kabeh pangabisana Kisahudi teh geus diketrukeun nepi ka koredas pisan. Kakara Andi nerangkeun deui maksudna nyaeta rek nyoba-nyoba incah ti lembur. Nu tekadna taya lian pikeun maluruh jalma nu geus ngabinasa bapana. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.